Tanjerkeun agama, ulah lalagaan, ulah aya laibu walaupun dengan cara argumen-argumen Islam, dalil-dalil kekuatan Islam, tanjerkeun, bejakeun, haram, haram, halal, halal. Iyalah nu bener, iyalah nu salah, iyalah nu halal, iyalah nu mubah, bejakeun supaya masyarakat nyaho, oh iya haram, oh iya halal. Tos gitulah nanjerkeun agama secara pendidikan. Assalamualaikum. Ieu keur carita Kangjeng Nabi contohin urang sing hade kakarak dicaci dimaki diciduan eueuh masalah heulanan. Masya Allah. Nah kadua kari wazaril ladzina takhadzu dinahum, tinggalkeun ku ajan Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai laiba walahma, nyemah kana patung atawa ngaheureuy-heureuy ngaistihza ka Al-Qur'anul Karim. Nomor katiluna kudunya heula hakna dina agama, kudu kumaha nu sabenerna. Hak dina agama adalah allazi yansuruddin li ajli annahu qamad dalil ala annahu hakun wa sidqun wa sabut. Tanjerkeun agama, ulah lalagaan, ulah aya laibu walaupun dengan cara argumen-argumen Islam, dalil-dalil kekuatan Islam, tanjerkeun, bejakeun, haram, haram, halal, halal. Iyalah nu bener, iyalah nu salah, iyalah nu halal, iyalah nu mubah, bejakeun supaya masyarakat nyaho, oh iya haram, oh iya halal. Tos gitulah nanjerkeun agama secara pendidikan heulana. Terus beja-bejakeun. Nah, kuari kumaha lamun ngan sakadar jadi lipstik doang. Agama teh ngan saukur dengunganna doang. Jerona mah aya muatan-muatan lain agama. Fa ammal ladzina yansurunahu liyatawassalu bihi ila akhdhil manasib warriyasah wa gulabatil khosmi wa jam'il amwal fahuwa nasaruddin lidunya, hilak bakal cilaka. Anu didengungkeun mah agama kunyana, nu diomongkeun mah agama, label agama, moto agama, misi suarana agama, tapi horeng di jerona mah liat tawassalu bihi akhlil manasib, ngan sakadar hayang agung doang golongan, organisasi supaya kadengena gede, atau wariasa hanya untuk menyampaikan kepada kedudukan. Agama teh ngan sakadar jadi jembatan atau caraje jangan luhurkeun dirina kahiji tahta, kahiji posisi riasa, atau golabatil khosmi, perseteruan, germejena perseteruan, ye organisasi atau parpol digedekeun ku urang nama Islam lah hanya untuk perseteruan dunia, atau wajamil amwal ngan sakadar jang ngumpul-ngumpul supaya kabeli sekupi, kabeli apansa, yang kabeli anu tak iya make atas nama Islam tapi nu jelas man nasaruddin lidunya. Ha ieu mah bakal cilakanin cilaka. Kuari ye pas jasa ayat ieu. Lamun aya jelema di parpol make Islam padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang, padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan, padahal misina hanya untuk golongan, padahal misina hanya untuk dunia. Baik karena agama. Nah ieu hilak bin hilak bin hilak bin hilak. Ta eta teh asup kana ayat ieu. Wa dzaril ladzina takhadzu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun kumaneh wahai kiai, jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang, hanya sekadar di organisasi jangan gedean organisasi padahal napas Islam nama bohongan, hanya sekedar ngagedean partai politik doang padahal di jero nama bohongan, jangan sekadar nganterkeun kana mansib
yang sakadar nganterkeun kana riasa hanya jadi kepemimpinan doang. Hayang jadi menteri di parpol make Islam, hayang jadi presiden parpol make Islam. Tah tinggalkeun wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiba walawa, tinggalkeun ulah mimilu kos kitu. Kecuali orang musyawarah kabehan yu orang nyieun partai politik napas Islam, siapkan ku orang segala-gala. Ulah aya semu-semu di dinya teh, teangkeun tangan ku urang. Jang pemimpin partaina saha, jang ketua saha, jang wakil saha, jang bendaharana saha, jang seksi kitu lain-lain sebagainya saha nu teger dina agamana dengan maksud kadanan orang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ka Al-Quran, ka Islam, atau minimal dek kasupkan beberapa perda dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkan ku orang kadinya. Siap orang mah di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan orang nyeun partai politik, orang mah Islam bae, presiden mah dek sabae, nu penting urang mah kajungjung agama Islam. Tah lamun aya kos kitu dukung. Lamun eueuh wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiba wala, tinggalkeun. Contoh kuari zaman petilu, waduh gambarna ge Ka'bah pahara jasa. Aduh, hayang naon gitu ngaranna dipilih datang ke gambarna ge Ka'bah, bagus lain lumayan teh. Boh keur Ka'bah nu pertama oyag Indonesia, henteu goyang oyag, goyang mangke koma imah oyag-oyagan. Wow, suara P3 Soeharto datang ka ngeluh, mulailah nyieun kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang, padahal geus setting sedemikian rupa ku Golkar, matak jahat biasa Golkar. Tetapi kapan eueuh misi Islam jadi bae. Presidennya tetap Soeharto, nyana dijaradikeun menteri dan lain sebagainya. Urang rakyat atuh kieu bae sarua. Apakah aya hiji kitu nilai anu diasupkeun Islam kadinya ka undang-undang negara tuh teu aya. Boro-boro diasupkeun kemanusiaan yang adil dan beradab ge deuk dileungitkeun. Henteu dipertahankeun eta teh kemanusiaan yang adil dan beradab, eta bae atuh perkuat teh eueuh. Eta sakitu sahengna petilu teh ganti kuari mah ku bintang merosot. Waduh salah ye penataan politik, gambarna bintang salah, naik deui petilu teh wabah deui geus jaho jerona teu beres. Muncul deui PKB, muncul deui PNU, muncul deui berbagai partai-partai Islam, hayang Wahabi PKS, pilih ku sia PKS moal usoli ka dituna, moal marhaba sia ka dituna. Si hades ya ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS. Pancena kieu nyaho aing cak Gus Dur. Kadeleuna doang jenggotan bagus. Sendal naon gara-garana calanana kahandap. Wow, ongkos Sunni. Luar biasa jero nama Wahabi meles-meles. Mata kadeuleu bae kamari. Pas keur sidang kula di ditu teh. Di jerona aya bugil-bugilan. Pada eta PKS eta nu kos gitu teh. Runtuh PKS. Yes, bohong berarti. Lamun nu dilaluhurna bae kos kitu komo kahandapna deuk ngomong naon sia. Emang tiba heula ge teu bagus. Geus puguh partai FAN Muhammadiyah tah kos kitu mah urang geus teu asing deui. Ngahiji di dinya jeung Persis. Ieu nu didukung ku NU PKB, eueuh Gus Duran. Atuh kan kamari ieu ge ngalawan jana ka Gus Dur. Dek nu mana deui pilihan urang kuari mah. Geus engke mah urang mah sirana siratu. Mana atuh dukungan urang? Golkar penjahat. Penjahat agama mah Golkar. Loba kiai nu tiges leku Golkar baheula. Ieu mah kenyataan bae. Ulah kasinggung Golkar, mun deuk balik bae kuari keur ngaji. Tos kitu kaayaan Golkar mah. P3 penuh tipuan. Dahsyat jasa nipuna. PDI atuh tah manggeus kanyahoan ku urang, henteu bau-bau acan ka agama. Bau ge henteu. Komo teu leumbah, bau ge henteu. Ayo geus kumaha tuh emang di Indonesia mah kos kieu. Nah, carita partai mah kos kieu di urang mah. Carita partai, organisasi kuari organisasi Muhammadiyah geus jelas aya organisasina. Kemudian atuh NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nu kudu diomean teh.
berangkat nah maknya organisasi NU ketua anak bisa dibeli ku Atut heran aing mah pancen ada ngaluhurkeun agama kok bisa dibeli ku Atut konde bisa meuli atuh aing mah NU teh kumaha da ti luhur ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden dibisiki nu ayeuna teh agil teh geus teu kudu nyaho ka jerona bang kula mah nyaho jeung orang luhur jeung orang NU di luhur kunjungan ka imah dulur kula ngobrol kieu lah kiai cenah tah di jerona NU teh nu mantap kajenting lawan saha bae sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus ngabisiki naon hartina ulama khos eta di ditu panjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah tapi kos kitu kaayaan-na nu mantak lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden Agil Sirot menghadap heula sakitu ge cukup dina politik mah bu cenah kiai kula mah teu nyaho bagusan teu nyaho sia geus mendingan milu ulah geus kumaha ge geus sakitu bae kaayaan keur acak-acakan kuari ieu mah keur carita eueuh ceureuh kabeh di organisasi agama hanya jadi lipstik doang artina lipstik teh gincu jadi hartina gincu teh kieu biwir teh dibeureumman bo bagus amat barang kana cai hideung orang biwir sia geuneuk sial sagoing kadeuna beureum teh eta kos kitu agama ge kos kitu bagus yuk agama barang dikobrehkeun teh jerona sial geuneuk geus puguh parpol mah tah wari urang sikap urang kumaha nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan di organisasi geuneuk agamana urang kuari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung nu tadi dibacakeun wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa tinggalkeun ku anjeun partai-partai tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi urang mah urang bae ngaminan bae geus silanan satungtung encan kadeuleu ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama satungtung can aya ih salametkeun eta teh urang teh saruajeun transaksi per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan per napas urang teh keur transaksi perintah larangan kuarik dibuktikan kurang nyolok urang teh eta teh bakal aya engke di akhirat bakal aya yai cek malaikat nun kulan ieu aya Golkar disolok ku yai naon dasarna yai Gusti Maha Uning lain nauni geus dijabok ngaku sia abdi teh nek ngaluhurkeun agama melalui Golkar hasilna dibere mobil cek malaikat jabannya ya anak buah seret kana raka seret ieu masuk Golkar diseret pasti jasa bae pokona aing mah geus pastikeun jasa lantaran tah ngacu ka ayat ieu la'iba walahwa zaril ladzina tinggal eta teh lalagaan ngomong agama di Golkar teh lalagaan sedegeun urang titah ninggalkeun allazina takhadu dinahum la'iba walahwa anya teu kadenge ku cilisia aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku cilisia khusus ka kiai aing mah geus khusus atuh komo ka sia ieu kan bener ieu mah keur carita ayat deuk ka mana lompat aja kos kitu tafsiranana tuh ji supaya jelas ieu mah supaya jelas supaya nyaho bae aya deui kieu petiga yai cek malaikat nun kula yai masuk petiga sumuhun maksudna wow agama beneran bener nyaho setengah naon bae atuh nu petilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina teu aya ajupan yai nyolok bae sekupi cek malaikat zamannya sarua seret nah, rada ke tengah ya rada ke tengah iya kiai PDI yai ya nyaho teu partai PTI sanes nyaho deui abdi di dieu teh jerona maksudna rek naon eta teh rek ngaluhurkeun agama henteu tah mah henteu rek agama rek naon atuh rek kikituan bae lah ibawa lahwa seret ieu mah jelas jasa ieu seret sareret kabeh
Aduh, ieu mah geus lain diseret ka tengah teh melebes. Ikir carita wazaril ladzina takhadhu dinahum deuleu kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden, nu bakal dianterkeun ku partai-partai, ketua partena aya eueuh anu teu laiba walahwa. Artina laiba walahwa teh tadi teh ya liat tawassalu. Nyana nyieun cukang lantaran melalui agama akhdil manasib, hayang pangkat wariasa, hayang jadi pamimpin, golabatil khosmi, debat supaya menang, jamil amwal, ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana. Nah iyalah anu nasaruddin lidunya, agama dipakekan da dunia. Kumata wazaril ladzina takhadhu tinggal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sing hade. Abeh ulah engke urang ulah salah ketika kitu di sidang jaga di Robul Jalil. Saurang mengkan. Ya Allah, ieu timbangan urang di tengah dihisab. Gerokeun saurang jelema neureuleuh kabeh. Wah, tuh kiai urang tuh. Kiai urang tuh coba kumaha tuh kiai urang tuh. Lu baheula make jubah teh tuh. Udeng-udeng na gede teh. Iya coba. Dideuleuh ku urang, horeng diseret. Cak anak buahna, yai bae diseret ku urangnya. Aduh, ngaringis jasa ieu ayat. Ya Karim, Masya Allah. Eungap ieu si gade. Ieu teh kakarak memeh ieu teh. Memeh ayat perang geus ditaninggalkeun ngabalieur untuk sementara. Kabelah ditu lamun bedegong bae terus perang. Lain kudu urang ditinggalkeun lain. Perang matak perang Kangjeng Nabi jihad fisabilillah. Jang urang kuari lantaran perang geus bae urang mah di jero imah bae magahan ngaji, salat, geus aya nu kumaha-kumaha sumuhun nyanggakeun sadaya-daya ngadoakeun. Beusi salah ieu beusi salah, urang mah nyekeran Al-Qur'an. Mun aya nu nanya kiai kula kudu milih ka mana? Babari urang ngajawabna sia resepna ka mana? Urang mah ka Golkar, nu mantep resep ka Golkar sia kunaon? Aya karasana. Urang tuh karasana, ban kaganti bae cek janna teh. Ah tuh kumaha sia bae geus ka. Teu kudu nanya tuh kos kitu mah sia. Mun nanya mah encan. Kos itu batur los ya. Ditu. Geus teu kudu kumaha salametkeun. Yeuh tah ayat ieu tah. Awas ya. Pemilu nu bakal datang lamun sambarangan, ieu kacaplok ku ayat ieu sia. Aing mah ngabejakeun doang ieu sia. Aduh, mangkaning Haji Pudoli geus kontrak politiknya. Aduh, lain nyana bae loba deui, ngan teu kudu disebutkeun, ngan nyana bae nu aya digigir. Insyaallah wazaril ladzina takhadhu bolak-balik bae mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadhu dinahum laiba wa lahwa. Tinggalkeun ku anjeun Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyan. Heureuyanna teh nyaeta nyembah patung atawa manehanana teh heureuyan melalui agama padahal jang dunia. Tinggalkeun moal beres sukos kitu mah. Hiji panjang gini teh caritana cukup beula sakitu. Wa gharratsumul hayatud dunya, tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia. Nu dunia nipu ka manehanana pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak bahasa Yunani teh mak ngarau kusiku cek urang Bandung mau tuh hese moal kumpul dia pakai ngarau mah kudu nama ieu mah kusiku atuh acak-acakan. Nah nu dideleuteungan sekedar kemewahan dunia bae hayang naik jabatan hayang tenar ka belah ditu nama hayang rarau dunia teh belah ditu nama hayang jadi bupati terus hayang jadi menteri geus jadi menteri engke bakal dibui buyeun loba jasa buyeun. Sabaraha miliar triliun teu kagok. Masya Allah.
tinggalkan jelema nu kos karitu cinta dunia mah. Komo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah. Tinggalkan jelema anu hese ditungtuna ka Allah atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia. Tinggalkan moal beres ya hirup sia kos kitu mah. Kurang kumaha jelas Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkan sementara. Lain berarti ditinggalkan terus ke ira-ira deui bere jangan. Nomor kedua jelema nu katipu ku dunia tinggalkeun heulanan lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia. Terlena ku dunia, jabatan aya di aing, pangkat aya di aing, wilayah aya di aing, kekawasan aya di aing, dunia aya di aing, Indonesia manu aing cekna. Sia mah ngontrak kabeh ge. Hayang awe nu mana bae. Siap nu mantap cenah mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana. Ieu kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleung ka hotel mah. Pusan pesen nu bule nu putih nu hidung sekaligus pesen hayangnya hojerona kos kumaha nanti aya teu kudu jauh ke Jakarta aya dek dibangun hotel di dinya deukeut henjang aing tuh dak kabeh kos karar itu nah zaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu kitu ngaheureuykeun ka agama tinggalkan. Nomor kedua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama tinggalkeun. Mendak Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kedua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung jang agama, silahkan jeung aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama. Saing mah jam moal kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa. Siap istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan. Cinta wilayah. Teu. Dua. Mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat sajeungkal ge teu boga dakwah teh dakwah bae per jam per detik per menit per hari teu dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah tapi tetep dicaci dimaki keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa aya jelema lolong usap cager asal iman ka Allah aya jelema lampang usap cager aya jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiopop beres. Bangsa kutil bangsa doton babari tah geus kos kitu. Aya jelema batuk bae aya naon ge ieu kula cenah batuk bae tiopop. Coba kurang ieu batuk bae tiopop. Aduh manjur jasa manjur keneh tah ge. Ngan ku Kangjeng Nabi Isa memanjur cager ku si kiai eta mah bae manjur keneh teu hese deui. Ulah deui we ka dinya. Saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah ulah cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mukjizat anjeun moal kuat. Ulama anti dunia anti jabatan. Hiji we Allah mal kuat ulah milu henteu kula mah milu bae ulah henteu rek milu bae keukeuh amat hayu atuh tapi tetep dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa wah mantep cek eta jelema sapoe kadua poe kan lapar cek Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3 meulingan roti 3 pas kebenaran geus aya 3 cek ka Kangjeng Nabi Isa kula salat heula Allahu Akbar nyana juga tukang nu 3 teh dihakan hiji di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah Allahu Akbar nipu
beres Kanjeng Nabi Isa salat nya nama malah salat deui Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik maka sok ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kanjeng Nabi Isa urang darke kula 2 rakaat deui waduh cak Kanjeng Nabi Isa Allahu Akbar beres karak ngahari cak Kanjeng Nabi Isa mana rotina ye tah pan 2 kamana hiji juga nyapan kula mau salat bae tadi puguh geus dahar ku nya bandan ka tukang nyana ngadahar roti blon teh coba eta ki Golkar teh kitu teh pokos heueuh cak Kanjeng Nabi Isa ieu 3 pan 3 ka mana ieu hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mau salat bae di gigireun tuan padahal Kanjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh boho zahiron wa batinan geus kadeuleu ya cak Kanjeng ieu tes ku aing sia guys, orang berangkat sejaroning berangkat Kanjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya yang maling roti tadi saha cek Kanjeng Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae geus cek hebat biasa ngomong hebat galeuwihan Kanjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar hayang nyaho nya mah babuk bae habek pan ngaleuwihan eta ngaranna eta kos kitu masyaallah berangkat deui sagasa berangkat terus lapar sageusna lapar cek Kanjeng Nabi Isa kieu tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kanjeng Nabi Isa iya uncal tol nyamperkeun ka Kanjeng Nabi Isa mah ditepak dong ngegoler tepak deui asak menang mangga nyana ge molotot bae cak cenah hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cak cenah ikos kieu mah kayak meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho kula ge hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha tah mun setan-setan mun jelema-jelema cak cenah teh ti kemabek lah eta teger keneh eta teger geus dilalagaku kitu ge teger keneh masyaallah cak Kanjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi di angon wae heuh dahar beres dahar geus apa geus tepak deui hei tucal go udang deui geus berangkat cukup nyana tercengah kieu babu eta ilmu pohara eta ilmu luar biasa cak nyana teh bo paingan ditadakwah orang yang boga ilmuna heueuh eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kanjeng Nabi Isa tambah habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah teh kitu percis kos ge Golkar kos teu boga salah nah kuari nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane eueuh jembatan nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kanjeng Nabi Isa ieu tuh kula mah kumatuan bae itu gua mah akeup ke naon cek jalan ayo guys Kanjeng Nabi Isa ditepak doang cai pak terus cai teu oyag-oyagan cai lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku cek jalan lamun teu ngaku oyag cai nyana ngahuleng we cek nyana ente bener ente duka tuh masa sugan nyaho saha nu ngadaharna ente berarti kajenting paeh moal ngaku gengsi teh kos gitu pugu nyaho di partai TU agamaan agama bae nu diomongkeun teh pugu nyaho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae caknya nama teh nyaho meureun nu mabok ambalaya nu korupsi nu maling di handap pangan sakadar maling kotok maling kebo di luhur triliunan masih keneh gideg keneh mah cek Kanjeng Nabi Isa ieu masih keneh moal waka ngabejakeun saha atau teu ngaku teu si kula mah assalamualaikum tegerawat cek Kanjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak ayo guys nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu
Nah, aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa, tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya, jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3. Cak Kangjeng Nabi Isa ieu bagi 2 urang, bagi 3 ieu tajang ente ieu jang anak. Kangjeng Nabi urang misah jadi lah geus lah urang babagi eta nu hiji deui, nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah. Eleh deet cek Kangjeng Nabi Isa. Sia eleh deet. Sia ieu nu ngadarati muhun. Aduh, tak cinta dunia mah kos kitu tah. Ujung-ujungna mah atuh kapleset bae. Kajenteng di wali-wali, kajenteng di kiai-kiai aya lain mah. Atuh kanyahoan bae. Kanyahoan bae tetep. Atuh padahal mah nyana ulah ngaku kayaknya. Ngakunya hula cek nyana tuh ku hayang emas teh. Cek Kangjeng Nabi Isa sia bener ngaku oh cenah kula. Ai sia ngaku mah geus tah nu 2 jang sia atuh sia nu ngada roti teh. Nu kula ge jang anjeun tah. Geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres. Gulak-gilek bae engkena teu bisa ngomong cau au. Sebagus di kaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek Kangjeng tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah 2 cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing geus tinggalkeun di dieu alhamdulillah tuh ditinggalkeun teh pan alhamdulillah nya nama emas geus ngabayangkeun meuli kuda nyieun imah. Ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae geus komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara. Keur meujeunan ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan. Pedang geus dikikeun set. Naon eta? Emas. Nu saha? Nu kula. Lamun sia teu babagi mun teu babagi ieu beheung tarohanna mun babagi salamet sakitu bae aing babagi salamet teu babagi beung cek ngana dedeg sugih teh jadi aing geus gahayal kuda imah tanah teu kawin deui malah main aing si mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga 2an lain 3an bagi 3 mangga jadi garongna 2an bagi 3 nya sering hiji nuhun gas tah dijang sia nu bogana dijang batur aing dijang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong nah ieu mah salah saurang meuli heula sangu beli roti aing nungguan di dia bari istirahat ayo itu mangga cenah teh ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayal aing deuk meuli dahareun lah geus bae mantep jasa diracun ku aing geus nyana dahar paraeh ku aing kabeh mantep jasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya cek nyanang geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diengkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cek dana ieu ide bagus ieu geus beres ya sip geus komitmen nya sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta bos. Pilihlah datang, kuluk naik kuda, mau bungkusan 3 nunggu setengah racun. Atupan tadi ingkekeun deui tadi musyawarah lagi kos gitu. Datang ulah diingkekeun deui, ceder bae. Atuh langsung bae, datang, pokol, goler bae, misah uluna. Tinggal 2 nah urang bagi 2. Jadi berarti hiji setengah. Hah, siap, urang balik, ngan meme balik urang dahar heula.
Atuh dah hareul. Aduh, jadi mak lapar teh atuh, teu kebel molotov. Molotov kabehan, mun sia molotov mabok kitu. Aing ge mabok ieu. Mabok na ngaracun paeh kabeh. Emas ngagoler 3 jelema marabok kabeh. Paeh bae geus kabeh. Nu hiji dibunuh, nu dua mah ku racu. Teu kebel Kangjeng Nabi Isa datang deui ka dinya. Jupan ngagoler ieu kabeh di luar. Naon ieu? Emasna area keneh, jelema ngagoler kabeh. Munajat ka Gusti Allah, Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia. Kabeneran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujungna mah kos kitu tuh nu mantak mah nya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual ke agama ka Golkar kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amat tanya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual kadinya. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Mandak ayalah ayat ieu. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi teger mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi teger mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana, negarana panggedena, negarana pangmahmurna, haji jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina, agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia. Mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia, orang Indonesia, dunia nyahoeun kabeh, Masya Allah. Ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia, dunia nyaho kabeh. Ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anat melo satungtung apa los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema nu ngambeuna ge bakal modar gitu bae sih hese-hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid geus bararisa salat belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih nu tatadina salat terapih jadi rapih nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge kadieuna osok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nokos gitu mah otomatis kudu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuaing di nonaktifkan puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae puguh bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri ku ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dirinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jaraja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabruk ilmuna masyaallah mantap atuh wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh
Oh cenah kiai aya deuk masur mah teh loba nu jari raja teh. Teu jarahun. Ye dengekeun. Lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg, deuk jadi lurah, deuk jadi camat, deuk jadi bupati, jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan. Eta mah hanya sekedar anugerah Allah. Basar ai can jadi mah boro-boro sagede urang, sagede Harun Ar-Rasyid raja kudu jadi rakyat heula. Sagede Abu Bakar Shibli gubernur teh. Gubernur berangkat nanya aku mati eureun nya jadi gubernur Sesiri Sikti teh bos terbesar di Baghdad kulantaran manehna can boga ilmu batin resep kana dunia ditinggalkeun heula jadi bosna kayak geus jadi wali kakarak berangkat di Imam Ghazali geus 13 tahun jadi ulah sok sacablakna sugu tuh naon jadi bupati jadi gubernur ge kiai ge atuh kiai nu mana manya kiai modal sia ya, dah ceng pikir itu. Ya Allah, ya Rabbi, mengerat semua hayatun galak gasa dunia. Jadi orang teh okos kudu bisa kadeulin nama okos do resep padahal teh. Gitu. Ulah padahal mah urang teh resep kadeulina okos henteu tipu tah maksudna. Nu bagus mah kadeulina resep emang bener resep. Ai urang mah lain emang kadeungan resep padahal mah benar-benar resep. Atuh sedang tama kos kitu mah. Apa bisa-bisa hirup jeung Allah. Allah nu maha ningali, Allah maha nguping, Allah maha uninga. Per detik datang ka urang maot didelekeun ku Gusti Allah sing hade urang, gulak-gilek diri urang. Ih, sing hade jasa, sing hade beusi salah sebab dititipan Al-Qur'an, dititipan hadis. Kitulah dalam rangka dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua jelema tinggalkan Muhammad tapi kan itulah wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah wa dzakir